kinanjar sengit nyambuang kamasud wangsit pitutur nepungkeun asma nur wawanen nakaukur numpes ka jalan takabur baheula kacapangan dina zaman galupakuan nu kamasur pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan mupusti mawa warisan Siliwangi kinanjar sengit nyambuang kamasur sok diuk di lawang cekolot bareto sok nongtot jodoh padahal pamikir kuring puguh alus tere kawin si jodoh nunges nongtot nembongan pekancang akalan sina kaluar teu kudu hese-hese carana dibetot wae jodoh geus nongtot ulah diantep ciri urang geus tere aya nu nangkep parawan can boga layan bek dari wae di lawang padahal sabenerna lain matak nongtot jodoh tapi ngadon ngahalangan lawang teh pan liliwatan jodoh geus nongtot ulah diantep ciri urang geus tere aya nu nangkep parawan can boga layan bek dari wae di lawang padahal sabenerna lain matak nongtot jodoh tapi ngadon ngahalangan lawang teh pan liliwatan parawan sok tiuk di lawang cekolot bareto sok nongtot jodoh padahal pamikir kuring puguh alus tere kawin si jodoh nunges nongtot nembongan pekancang akalan sina kaluar teu kudu hese-hese carana dibetot wae jodoh geus nongtot ulah diantep ciri urang geus tere aya nu nangkep parawan can boga layan bek dari wae di lawang padahal sabenerna lain matak nongtot jodoh tapi ngadon ngahalangan lawang teh pan liliwatan jodoh geus nongtot ulah diantep ciri urang geus tere aya nu nangkep parawan can boga layan bek dari wae di lawang padahal sabenerna lain matak nongtot jodoh tapi ngadon ngahalangan lawang teh pan liliwatan. Mang Cahing, wah tinggal itu si Duye. Bu, kenapa sering-sering di lawang?
liwat kumaha tak kaitu paling atuh beri kingkaan ngahalangan lieur halangan jalan lah lieur nyarios dina rapat pertengatan ngalenggang dina kontes ku gandang ririungan dipigawe milu tandang campur gaul bisa di sagala bidang mamaos kana gamelan ge maju ngadegung kana ngibing oge hayu kana ngaos ibadahna oge usuk sagalana maju tur daya kacadu tapi istri nu sejati kacaroge tetep bakti ngurus budak hati-hati bumi teka luli-luli ngagelis teh kawajiban ririungan kewajiban tapi tongka malinaan kasalaki tetep eman di bumi rumah tangga rapi di kampung masyarakat miasi rumah tangga beres roe sarta aman tata pola wanita anu toeksa nyarios dina rapat pertengatan ngalenggang dina kontes ku gandang ririungan dipigawe milu tandang campur gaul bisa di sagala bidang mamaos kana gamelan ge maju ngadegung kana ngibing oge hayu kana ngaos ibadahna oge husuk sagalana maju tur taya kacadu tapi istri nu sejati kacaroge tetep bakti ngurus budak hati-hati bumi teka luli-luli
beres roe sarta aman tatap pola wanita anu toeksa. Anjeun wakca nyarita satara basna teu disangka unggal pamida biasa tapi dina hate ngancik rasa kacinta salaksa katresna ditarima tewasa ditolak asa tetega dapongan lepat salira kakara wakca ayeuna padahal hate sarua asi manteng kasalira tapi dalah dikumaha kuring geus aya nu boga teu sangka anjeun nunda rasa cinta kuring nganti tiba heula teu sangka geuning rasa beut sarua hanjaka kuring geus aya nu boga teu sangka anjeun nunda rasa cinta padahal kuring nganti tiba heula teu sangka geuning rasa beut sarua hanjaka kuring geus aya nu boga. Anjeun wakca nyarita satara basna teu disangka unggal pamida biasa tapi dina hate ngantik rasa kacinta salaksa katresna ditarima tewasa ditolak asa tetega dapongan lepat salira kakara wakca ayeuna padahal hate sarua asi nganteng kasalira tapi dalah dikumaha kuring geus aya nu boga teu sangka anjeun nunda rasa cinta padahal kuring nganti tiba heula teu sangka geuning rasa beut sarua hanjaka kuring geus aya nu boga teu sangka anjeun nunda rasa cinta padahal kuring nganti tiba heula teu sangka geuning rasa beut sarua hanjaka kuring geus
bisa menang manehna. Kuring boga kabogoh cek batur mah cenah jajar pasar. Atos kembang kertas nu aya hareupeun kaca, jadi saksi anu pasti ngumbar asih jeung katresna, jeung katresna janji silih pikanya salalamina. Peting eta bulan tumanggal nembongan, dina sela bentang mubaranang cahya ngebrak nyaangan. Alam gumawang dir ibarat caangna hate harita, tapi naha teu disangka bulan ngiles langit poek samagaha, hate ruas jadi kieu jadina moal boa kila-kila rek papisah, tapi naha teu disangka bulan ngiles langit poek samagaha, hate ruas jadi kieu jadina moal boa kila-kila rek papisah. Kembang kertas nu aya hareupeun kaca, jadi saksi anu pasti ngumbar asih jeung katresna, jeung katresna janji silih pikanya salalamina. Peting eta bulan tumanggal nembongan, dina sela bentang baranang cahya ngebrak nyaangan. Alam gumawang ibarat caangna hate harita, tapi naha teu disangka bulan ngiles langit poek samagaha, hate ruas beut jadi kieu jadina moal boa kila-kila rek papisah, tapi naha teu disangka bulan ngiles langit poek samagaha, hate ruas beut jadi kieu jadina moal boa kila-kila rek papisah.
kertas nu aya hareupeun kaca jadi saksi anu pasti ngumbar asih jeung katresna jeung katresna janji silih pikanya salalamina peting eta bulan tumanggal nembongan dina sela bentang ngubaranang cahya ngebrak nyangan alam gumawang ibarat caangna hate harita tapi na hate disangka bulan ngiles langit poek sama gahak hate ruas becadi kieu jadina moal boa kila-kila rek papisah tapi na hate disangka bulan ngiles langit poek sama gahak hate ruas becadi kieu jadina moal boa kila-kila rek papisah. Waktu harita
ke batur mah nu geulis mojang komersil ngahareung teu weleh menang jutaan ngan saukur ceuk sangkaan sabenerna nu geulis mojang pujaan para jajaka teu weleh ngaheularan di mana nu geulis ayana di dinya jajan
pajarkeun raos nyorangan meuning oge rarandaan. Miranda sagala bisa ngaput ulam sareng ngarenda payus lamun disebut randa tuladan. Miranda sagala bisa ngaput ulam sareng ngarenda payus lamun disebut randa tuladan. Di suku Gunung Manglayang aya mojang anu lenjang kajen teuing atos rimbitan teu weleh jadi inceran. Tapi bejana ayeuna anu lenjang tos pipirakan pajar teh raos nyorangan meuning oge rarandaan. Di suku Gunung Manglayang aya mojang anu lenjang kajen teuing atos rimbitan teu weleh jadi inceran. Tapi bejana ayeuna anu lenjang tos pipirakan pajarkeun raos nyorangan meuning oge rarandaan. Miranda sagala bisa ngaput ulam sareng ngarenda payus lamun disebut randa tuladan. Miranda sagala bisa ngaput ulam sareng ngarenda payus lamun disebut randa tuladan. Di suku Gunung Manglayang aya mojang anu lenjang kajen teuing atos rimbitan teu weleh jadi inceran. Tapi bejana ayeuna anu lenjang tos pipirakan pajarkeun raos nyorangan meuning oge rarandaan. Di suku Gunung Manglayang aya mojang anu lenjang kajen teuing atos rimbitan teu weleh jadi inceran. Tapi bejana ayeuna anu lenjang tos pipirakan pajarkeun raos nyorangan meuning oge rarandaan. Miranda sagala bisa ngaput ulam sareng ngarenda payus lamun disebut randa tuladan. Miranda sagala bisa ngaput ulam sareng ngarenda payus lamun disebut randa tuladan. Di suku Gunung Manglayang aya mojang anu lenjang kajen teuing atos rimbitan teu weleh jadi inceran. Tapi bejana ayeuna anu lenjang tos pipirakan pajarkeun raos nyorangan meuning oge rarandaan. Miranda sagala bisa ngaput nyulam
loba nyieun lembaran catetan kesalahan nu parahan. Na bisa sauyuna, na bisa sabilulungan, jeung masyarakat itu dijieun ngaparan. Ekese nu pinu kulalakon, ekese nu pinu kucipanon, iwari jeung salawasna, ekese pinu kuguguyon, nyorang jati diri, organisasi anu resmi, babakti diri, nyieun citra nu sajati. Geuning wanci nu ngarubah kami ayeuna, keur diajarna yang jati diri, sugan bakal ngajadi bisa neuneun kahadean keur kahareup. XTC anu pinuh kulalakon, XTC anu pinuh kucipanon, kiwari XTC bakal pinuh guguguyon, nyorang organisasi anu resmi, ngarojong sabilulungan, ngawangun citra anu sajati. Ayeuna mah lain isuk, lain baheula, biduana nu dipenta kasadayana, ucap ampura nu diteda di kami XTC, anu geus loba nyieun lembaran catetan kesalahan nu parahan. Na bisa sauyuna, na bisa sabilulungan, jeung masyarakat itu dijieun ngaparan. XTC nu pinu kulalakon, XTC nu pinu kucipanon, iwari jeung salawasna, XTC pinu kuguguyon, nyorang jati diri, organisasi anu resmi, babakti diri, nyieun citra nu sajati. XTC nu pinu kulalakon, XTC nu pinu kucipanon, iwari jeung salawasna, XTC pinu kuguguyon, nyorang jati diri, organisasi anu resmi, babakti diri, nyieun citra nu sajati. Geuning wanci nu ngarubah kami ayeuna, keur diajarna yang jati diri, sugan bakal ngajadi bisa neuneun kahadean keur kahareup. Mojang nu geulis lenjang, mojang wedalan pasundan sae budi anyam basana, kurapi pisandang dosana. Kulitnya hejo carula nu geulis, mojang tigaru seueur pisan, jajak kakabanda kairut ku mojang garut. Dang dosa nu sederhana, mata keresep mun ditempona, teu aya cawadeunana, geulis asli manis dirgula. Seueur pisan teu lalaki teu istri nu kataji,
taji bunyi mojang gelis naturnya tri memang gelis bawa ningat jadi deloba tingkah jempa mola ante beluyu lin gumuyu mojang garut anu katela somea ramah basana mojang wedalan pasundan sai budi anyam basana kurapi pisandang dosana kulitnya hejo carula nu gelis mojang tigarut seueur pisan jajak kakabanda kairut ku mojang garut dan dosa nu sederhana mata keresep mun ditempona teu aya cawadeunana gelis asli manis tirgula seueur pisan telalaki teh istri nu kataji kunyi mojang gelis naturnya tri memang gelis bawa ningat jadi seueur pisan telalaki teh istri nu kataji kunyi mojang gelis naturnya tri memang gelis bawa ningat jadi deloba tingkah jempa mola ante beluyu lin gumuyu mojang garut anu katela somea ramah basana